Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura kana kabehan sebabna kulaya kurang pati sehat angling darmana keur mencret jadi meminta doa nanya haro aing sawarana geus teu kuat jedak gara-gara corona. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil lain ieu meja-meja doang unan-unan sakalinya. Ih, meja sikana kena corona ieu meja ieu. Ji, meja, ieu meja. Oh ngartiannya ho jari jelema hewa aing mah. Hadaratil mukarram wal mutaram, para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus bapak tokoh masyarakat alladzi lam yuzkar ismuhum, yang saya tidak sebut satu persatunya tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takziman saya. Aparatur pemerintah baik yang berpangkat sipil maupun militer, Bapak RT ayah mana RT teh mana teh lain tanya nyaho ngarang ngarang baik. Bapak RW ayah mana mana we mana dia coba bagi ngarang jam hewa ini. Bapak lurah yakin apa namanya, tapi mari kita doakan mereka mudah-mudahan bisa membawa masyarakatnya atau kampungnya dijadikan kampung baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Doakan baik itunya ulah doakan da barang paeh mah WR teh makawalan. Segenap panitia pelaksana yang saya banggakan dengan adanya kesemangatan panitia pelaksana sehingga tercipta perayaan atau peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan mari kita doakan mereka mudah-mudahan ditambah panjang umur anu barokah, rizki anu seueur, sehat jasmanina, sehat rohanina,
pinuh pabeasana nu tacan menang jodoh gancang menang jodohna amin ya Allah ya Rabbal. Wih nu can menang jodoh mah kencang amin aja. Teka kantun maring bapak-bapak juga ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para pemuda yang saya banggakan dan para parawan yang saya cintai, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Malam semakin larut, udara semakin dingin dan mencekam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan para pemudi mendengarkan suara qori yang begitu merdu bergema menusuk hati. Inilah Ustadz Angling Dharma hadir kembali. Meli berondong, meli sakutang, sanajan gondrong tapi ganteng. Seolah-olah membuat orang terpesona. Terpesonanya karenanya terpesona. Muji syukur maring Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani. Dengan adanya kita dikasih sehat jasmani dan rohani, sehingga orang sadaya tiasa ngariung mungpulung, jongkok ngaronyok, berwajah bertatap muka dengan masyarakat Kubang Tengah di dalam rangka peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442H garis miring 20 hiji M nonta M neta modar baca koin kabehnya sebab yang nyenak jeung duit ya. Satu peristiwa yang bersejarah mengingatkan kita semua akan pentingnya sholat 5 waktu. Dok sholat ketilok dia. Masjid Jami Al Amal, Kampung Kubang Tengah, Serang, Banten, penceramah Angling Dharma Kasep. Pohon nulisnya, nanya sekuaing disebutkan. Mudah-mudahan khususnya orang dia, umumna anu hadir di dia orang sadaya kenging syafaat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang sadaya tiasa nyalikan surgana Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Terus ngomong naon kulainya selalaunan banyak geus cara mana ulah kebal-kebal kula geus teu kuat sawarana yuk aduh da teu istirahat aing pamajikan 2 tapi eueuh nu katual-tual acan cek aing geus kene reng sacara makuka ka dikodoan kabeh berang peuting ku aing dikodoan pokona mah kuat kiai mula gagabah boga jampe da jeung aing mula gagabah mantakan lamun malam Jumat kok kolor kiai mesti nyangkol bae teh alaunan banyak kuat serak sawarana guys. Cara mahna urang kana intina bae singkat padat melekat, yang penting balik mawa barokah ya berkat bae sih. Je geus dibagikan snackna je snack kan guys dia ngaletakan aspal bae dirinya dak hayang nyawana letakan tah coran ku dararia kabian lagi sekemplangnya aduh aing tapi ge orang harap maklum bae nya ieu mah hitung-hitung idkhulus surur ngabubungah urang dieu jeung sekaligus urang ngagungkeun nya eta peringatan Isra wal Mi'raj. Di mana peringatan Isra wal Mi'raj? Kita berbicara peringatan dahulu sebelum kita naik ke Isra Mi'raj. Peringatan itu dipentingkan yang lebih utama, yaitu di antaranya
wa amila ihsanan, atau wahaya allahum ta'aman, atau yaitu ikhwanan, kumpulkeun dulur salembur tatangga baraya anu jauh anu deket, kumpul kabeh di dieu. Rek naon niatna ngagungkeun nyaeta Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Bila mana geus kumpul wahaya allahum ta'aman, kaluarkeun kadaharan. Tah eueuh gila aing mah hayang ongko babadogan eueuh gila aing mah. Tah biasana kan ibu-ibu mah lamun rek Mi'raj atau Maulid Nabi atau rek Sa'ban atau bulan Rewah, biasana kan peuting-peuting geus sibuk, berang-berang geus ngaladaun bener. Peuting-peuting nyieun kue mimiti mah heuh. Kue naon? Biasana urang lembur mah mimiti nyieun kue ngaranna kue papais. Terus nyieun kue naon? Kue jojor. Nyaho kok jojor ngubah coba dah. Hah? Rojol. Rojol. Terus nyieun kue naon deui? Nyieun kue bugis. Tah, iloknya. Nyieun kue naon deui? Kue pasung. Kumaha coba kue pasung? Kumaha coba? Nu monyong teh siga asepan heuh. Paes monyong heuh. Masung ta ari di lembur kulama aya eta nyanyun kuehna dicieuna dina cau ngora disepan dibebek diberean hampas make gula berem, eta ngaranna kueh itil mengi. Tidak aya kue itil mengi aya, tapi mah ogah ngadarna galila naon cek aing kue ngaran itil kieu. Eta baturna kontol bebek adanya. Tah geus nyieun kue naon bae biasana nu geus disiapkeun ku urang wa amila ihsanan, nyieun kabagusan. Di mana nyieun kabagusana? Lamun urang peringatan siga tadi bae, siga tadi tawasul heula. Tawasul teh tadi dia. Terus marhaba heula pan gitunya. Terus marhaba macarawi heula biasa gitu tuh. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Geus pokona mah marhaba nyieun kabagusan. Bila mana geus nyieun kabagusan sagala-gala yeuh dibuka acara Isra wal Mi'raj. Panteger urangnya nyieun kabagusan anu tadi geus kadaharan aya, tinggal molotot doang ngadeknyekeun nu cara mah ari ieu mah kula cara mah ngocoblak, ari ngadeknyekeun nyaeta ngaletakan aspal. Aya dia dah aing ngoboga seprit dari mah eueuh. Kopi naon gitu mah angge nyawa eta mah kopi kamari. Bos nek nangtung aing lah kita rada kadil kasepna. Oh ieu naon mun jeung nanya mun eta handphone goreng ini gitu-gitukeun maaf cing teh mah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa arti daripada Isra wal Mi'raj dan bagaimana kejadian Isra wal Mi'raj? Ulai nek ngomong disingkat-singkat lamun ngabahas dina kitab Dardir teu diloncat-loncat ku kulai bakal moal anggeus saputing. Geus mangga loncat-loncat banyak. Hiji waktu Kanjeng Nabi eta manehna Kanjeng Nabi sare di Hijir Ismail. Kumaha awal kejadian nak bisa sare didinya? Waktu dahulu Kanjeng Nabi merasa sedih ketika kakeknya Ki Abdul Muthalib meninggal, tapi tidak terlalu bersedih. Ketika Kanjeng Nabi
pamannya meninggal, sedih tapi tidak terlalu bersedih. Ketika istrinya meninggal, Khadijatul Kubra, Kanjeng Nabi merasa sedih, sangat sedih. Dengan kesedihan tersebut sehingga Kanjeng Nabi dihibur oleh Allah melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Tah, iya mimitina kitu tah. Kayak rada geserkan yang si aing piraku nek ieu banyak. Geserkan. Geserkan. Ayo kuaing. Kita digeserkan tadi. Tah, cakep. Eta padud kitu amat cinta. Aing mah inget kana padud Mang Upang teh gitu. Nah, menurut dina kitab Dardir, kejadian Isra wal Mi'raj bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an iz atahu rajulaini Jibrilun wa Mikailun wa ma'ahuma malakun akhara. Hiji waktu Kanjeng Nabi kersare miring kadatangan dua lalaki. Ternyata dua lalaki adalah penyamaran malaikat Jibril jeung Mikail. Dibawa Kanjeng Nabi ke sumur Jamjan, dibelah jantung Nabi, dikeluarkan, dibersihan. Apakah Kanjeng Nabi tidak bersih? Sudah sangat bersih, tapi akan menghadap Allah, ditambah semakin bersih, ditambah ilmuna, ditambah keyakinana, ditambah keislamanana, ditambah keimanana. Langsung dibawa beserta buruk. Kanjeng Nabi dikatuhu nyaeta Kanjeng Nabi di tengah beserta buruk, Jibril dikatuhu, Mikail dikenca. Kanjeng Nabi dibawa Isra. Begitu di perjalanan kita turun, begitu turun cek malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Setelah sholat Kanjeng Nabi ditanya, ya Muhammad, di manakah anjeun sholat? Jawab Kanjeng Nabi, la terang kula di mana sholat. Dijawab ku Jibril, qala shallaita bi thayyibatin wa ilaihal muhajirah, bahwa anjeun Muhammad sholat nyaeta di negara Madinah Al Munawwarah, tegasna di kebon korma. Kanjeng Nabi memberikan contoh terhadap kita semua dimanapun tempat. Lamun waktu sholat urung kuda sholat, Kanjeng Nabi di lewang sholat, Kanjeng Nabi di kebon sholat, urang kubang tengah. Hah? Ngalah tangkil. Ia memberikan contoh Kanjeng Nabi di mana tempat sholat orang waktu sholat kudu sholat. Seperti orang kubang tengah keur kaleuweung, begitu kaleuweung aya bedug dohor seperti bedugna betus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta mah adan Masjid Agung Ciamas, adan pasage kieu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan pasagi, adan kubang tengah kieu ya rasana mah ya. Adan kubang tengah mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asli kubang tengah. Kitunya adananya, sorangan ge hewa aing mah sok tengah aku. Nah begitu aya nu adan, urang langsung balik ka imah. Begitu balik mandi bersih ganti baju asup ka masjid. Pinuhan eta masjid, pakai berjamaah eta masjid. Ulah keur baheula mah masjid pinuh bae eusina sampai dibangun sampai kana pasea-pasea hayang bangun masjid. Bahkan orang papatungan niangan proposal ke mana barang masjid bagus eueuh eusian. Laju jeung naon masjid? Masjid ieu lamun sapoe sapeting eueuh nu berjamaah eta anu doraka sakampung kabeh. Ulah gagah abah keur hayang nyen masjid mah bah pasea jeung tatangga.
pasti ada panitia jeung panitia pasti ada ieu hayang kieu itu gitu siling gorengkeun barang geus jadi masjid kosong eueuh eusian paling ge anu salat maghrib doang dalapanan. Nah benar atau adiak baturan masjid ketonya lamun masjid anu ngosian saminggu di dia anu ngaji di masjid bahkan orang dia anu mondok-mondok acan anu masanter acan oh wah pengajian di masjid eta tersebut manusia kabeh nu doraka lain hiji sakampung kabeh doraka kabeh eta hah karing eta bisi colean doang aing mah dan gitu tah pinuan masjid gitu kabeh ngaji tegar di masjidnya ya maya masjid buak berek pakai ngariung doang maghrib datang ke masjid ngariung oh tas tahlil la illallah barang tas tahlil balik nges balik maya ngabuka berkat teu balik deh ke masjid berarti masjid pakai babadog doang. Nya tehnya tiaganya tehnya geus kumaha geus kuduna kieu nah geus mentakan lamun aya bedog masjid gancang balik ka masjid salat masjid tuh ieu mah ya Allah aya nu adan jeung sinya geus nyalende bae istirahat bari diuk nyalende istirahat geus cenah urang nungguan ieu heula nungguan nu adan geus urang nginum heula manehna nungguan nu adan kita anggeus selalu ada nyalende bagian handap mentang kacau bari nginum mantap nah ya sapiritnya geus teh nyaona bari adan tata ranjang aya nu adalan balik anggo nyalende nambeun tanda pentanggal cau nungguan nu adan bari tata ranjang make calana sakieu teu karasa deui barang eta mah kalajeng king asup ka dieu kana calana ka dieu teu karasa deui kalajeng king asup kana calana ka dieu ja eta pelina diseureut jetet bae barang diseureut mah pan baru heuh datang ka imah mana balik ngegang kieu cek pamajikan kunaon kak tinyaho pucing aing coba parosokeun barang diporosokkeun hah sagede kalapa ayo kawalat eta jelema teu salat dohor atuh ngaran pamajikan nya heman jasa kana salaki langsung bae manen nangan jahe barang nangan jahe diparur jahe barang geus diparur jahe diberan minyak tanah masih beran minyak tanah cenah kakenang karak atuh salakina nangkarak barang nangkarak diusapkeun ku pamajikanna barang diusapkeun lain cager tambah berum ayo da kawalat tah gara-gara teu salat tah nya tegas di mana tempat Kanjeng Nabi memberikan contoh bahwa kita harus melaksanakan sholat seorang sekarang tidak ada terkecuali baretoma lo bahampuraeun naon alasana baju blok alasana eueuh jeung salin tapi kuari di mana masjid di mana musola di area di mana bae lamun orang rek salat disadiakeun jeung salina disadiakeun mukeunana disadiakeun sampingna di mana tempat lamun waktu salat orang teu salat doraka karing atuh bisi coleh aneh mah tutupan celina. Terus lanjut tarik sis Kanjeng Nabi berangkat teh siut nah turun begitu turun sholat tak sholat 2 rakaat ditanya ku malaikat Jibril ya Muhammad di manakah anjen sholat cek Kanjeng Nabi la
boten uning tuan abdi terang di mana kula salat. Dijawab ku Jibril, qala sallaita inda syajarati Musa, bahwa anjan Muhammad salat nyaeta disanding di pinggir kayu Nabi Musa alaihi. Kanjeng Nabi di handapan kayu, di pinggir kayu salat, berarti memberikan tamsil kepada kita dimanapun tempat waktu salat orang kudu salat, orang keur ngalah tangkil waktu salat kudu ngan salatna ulah dina luhur tangkil gitunya. Salat luhur tangkil, kumaha salat luhur tangkil? Asal niat bae cukup, teh mah juring ngaranna. Memberikan contoh hari ini tangkal kayu lain pananti salat, pananti bobogohan pakai bobogohan masya Allah, mimiti biasa kenalan heula melalui WA. WA nata nyawa sorangan boga kuota XL Atlanta 2000. Neng, kita janjian yuk. Di mana? Di bawah pohon tangkil Mang Sarmin. Oke siap, woi, dibawa ke tempat Mang Sarmin didinya. Barang janjian didinya diuk duaan banyak. Aku sangat mencintaimu. Cek lalakina, aku juga sangat mencintai Neng. Dia sama-sama mencintai, akan takut dia tai. Cek bikang nata, aku tidak percaya. Kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Barang dibuka baju kesrek. Pangbarasa teh cenah kakakku kula digebuk-gebul, pangbarasa teh sakti orang kesrek. Gusti ya Rabbi. Aduh, jelema hapuran apa digebuknya ngebul. Gusti ya. Mimiti toel-toelan. Geus toel-toelan, dekap-dekapan. Geus dekap-dekapan, cium-ciuman. Geus cium-ciuman mimiti tah leungeun lalakina piknik. Piknik gagarayang ka pamana. Wah Allah, kutang ditarikan. Calana ditarikan. Datang setan uka-uka plek, bahaya setan uka-uka ya. Nah misal setan uka-uka mah bahaya. Pertama uka aju. Laju uka nonta tanya BH. Laju ka handap uka cucut. Waduh, bahaya setan uka-uka mah. Ulah gagabah. Waduh. Barang geus kitu akibatna naon? Apa yang dilarang oleh Allah terjadi, melakukan suatu perjinahan. Barang geus ngalakukan perjinahan, eta manusia sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan beutengna kebuk. Ngaranna es cendol eueuh kelapaan, beuteng bundal gendol eueuh hakan ku dia tah. Barang geus kitu mapan izin, RT izin, RW izin, lurah izin, kabehan ge izin. Barang geus izin, model kitu janjian deui, kita ketemuan lagi yuk. Di mana? Di bawah pohon tangkil Mang Sarmin. Atau awalnya dirinya barang geus kitu makanya deka kumaha cara beuteng kula semakin heubeul semakin ngagedean. Cek lalakina Neng jak kurang di aborsi geus, diadopsi geus, teu hasil bae. Ari kieu mah urang serahkeun bae kanu di luhur. Sedangkan Sarmin keur ngalatangkil di luhur menang satengah karung. Cek Sarmin ngeunah bae dia cenah joreg. Dia nu ngareuneuhan aing kita tanggung jawab. Eta tangkil diragakeun gubrak bae. Nah, akibat naon? Akibat eta tak ngap-ngapan. Nah, nya berarti geus rarana kitu kabeh manusia ngagunjing. Awas dolor-dolor, ulah sok ngabuka-buka aib tatangga, ulah ngabuka-buka aib dolor. Contoh
di dia seperti aya kejadian anu teu pantes didenge, anu teu pantes didelok urang dia ngomongkeun kabeh. Ceuk Kanjeng Nabi, wa manistakhaffa bin nasi istakhaffa bagi manusia anu tukang ngahinakeun batur, bagi manusia anu tukang ngaremehkeun batur, bagi manusia anu tukang ngomongkeun batur, suatu saat Allah bakal dibuka deui abidna, dibuka deui kagorengana melalui batur eta bakal babalik kana dirina. Anak kuari aya anu keur geunana karena si eta tatangga ngomongkeun kabeh kanu keureuneun eta nu ngomongkeun suatu saat tinyo anakna tinyo incuna bakal reuneuh jinah deui. Kali eta takan geus alamun aya tetangga doakeun dina hati, ya Allah moga dipasihan kuat keur diuji kitu. Ieu mah aya anak sarminah reuneuh geger salembur bau sarminah anu awas eta karena naon suatu saat bakal babalik kanu ngomongkeunna tinyaho kana anakna tinyaho kana incuna surpai membuktikan ieu hadis Nabi. Lamun teu percaya kana hadis Nabi tungguan omongan aing buktina. Karena eta terus Kanjeng Nabi berangkat deui. Weh dak kieu nya jelema kasep mah dipotoan bae. Aduh capek dak lelah. Teu eureun-eureun unggal peuting aing kieu bae cocorowokan di lembur batur Gusti ya Rabbi. Nasib kiamat nya. Tapi sanajan kieu ge aing mah loba duitna. Sabulan Rajab 50 panggung duit loba aing kawin deui. Ayo dia aja. Harus. Tapi nya orang ngaranna ngabelan agama Allah terus bae. Kula ieu keur babalajar ngabelan agama Allah. Ogah numpang kana agama hayang ngembangkeun agama. Kanjeng Nabi berangkat. Begitu Kanjeng Nabi berangkat eta di perjalanan Kanjeng Nabi aya anu nuturkeun mawa obor. Ternyata eta Kanjeng Nabi ngadeuleut eta tatanya kana Jibril, ya Jibril naon eta nu nganutur-nutur kula mama obrol. Cek Jibril bahwa nu nuturkeun anjeun eta adalah sabangsa jin ngaranna Ifrit. Tangan Muhammad ya baca doa ieu. Lamun dibaca doa eta Ifrit bakal murag ngajungkel. Coba cenah kula pagahan dipagahan ku Kanjeng ku malaikat Jibril. Doana kieu ya. Lamun ayeuna dina kitab Dardir pinggirna pang handapna ayeuna. Qul a'udzu biwajhillahil karim tamati geus ila akhir benya barang dipagahkeun dibacakeun eta Ifrit langsung ngajungkel raga tuh. Ari Ifrit eta sabangsa jin. Terus Ifrit eta tukang ngagoda. Ifrit eta teu elok salat. Geus lamun aya urang kubang tengah teu elok salat eta ngaranna Ayo ngaku sorangan dia. Geus bapak-bapak lamun teu elok salat berarti ibu-ibu ditumpakan Ifrit. Terus ibu-ibu na tolak salat eta salaki jeung pamajikan Ifrit anak nage Ifrit. Geus lamun anak Badung ulah nyalahkeun batur fa in wajadtum syarra fa huwa minan nafsi. Geus dia lamun ngadele anak dia lahir Badung ulah nyalakeun Allah ulah nyalakeun sasa salahkeun awak sorangan waktu aing ieu nyieun anak teu ilok salat geus ieu anak ngaranna anak Ifrit. Nah karenge antakanlah gabah Ifrit itu tukang yang Ifrit itu setan tukang hasud. Ifrit ieu tukang hasud. Ifrit ieu setan ngan setan lain Ifrit doang aya setan nu ilok aya di imah ngaranna setan jasim lain-lain dasim setan dasim
aya ngaranna setan dasim. Dasim mah setan dasim nguasaan tina imah. Eta fa amman dasim fahuwal buyuti. Geus setan dasim mah nu nguasaan tina imah-imah kabehan ieu nya supaya naon? Supaya asup ka imah ulah maca doa, ulah maca Quran supaya parasya menjadikan perpecahan. Geus ieu ge sarobe. Setan nu dibetung tah ibrit ieu ge tukang hasud. Geus lamun aya urang dieu tukang hasud, tukang teluh, tukang sasareat anu ngacaprak dina aturan agama, eta manusia bersekutu jeung jurig, lamun modar jaminana neraka. Ieu mah di ilmu teluh diurusan. Aya tatangga sogeh diteluh, aya tatangga ngawarung karake naik diteluh, aya santri karak hayang boga santri disareatan pangajur. Eta nu nyekelan ilmu kitu manusia anu bersekutu jeung jurig sanajan ibadah barang sabarang penting sapenting, lamun nyekelan ilmu model kitu termasuk eta manusia bersekutu jeung jurig. Lamun jelma hasud al hasud la yasud, jelma hasud mah moal kudu mulia di akhirat manehna ieu cilaka, di dunia cilaka, lamun modar jaminana neraka. Kadenge teu aing mah bisi teu kadenge doang. Nah, nya geus haleun model kitu. Terus berangkat deui sweet. Tah di tengah di jalan kene ieu nya, di jalan kene ieu. Tah bari nungguan turun urang nginum heulan. Di jalan kene. Di jalan kene nginum heula aya nginum. Kanjeng Nabi turun. Nah, di perjalanan Kanjeng Nabi ngadele manusia anu keur ngambang dina kali getih, kali darah, kali nanah. Di mana eta asalna kali getih, kali darah, kali nanah? Asalna ngocor, dilarang dina larangan awewe jab, awewe dong, awewe bondol. Bondolan istilah kini, bondolan istilah zaman. Apa artinya bondolan? Orang serang mengatakan terus nanti dong kumata terus nanti bohong sarobe jeung aing burungnya sakit doang lumayan mah gitunya. Eta keluar getih darah jeung nanah jadi kali ngaranna kali Gautoh, diinum ku manusia tersebut beteungna kebuk sagede gunung karang. Ketika ngambul dibaledog ku malaikat jebret ngelem, ngambul deui embate jebret ngelem, kitu jeung kitu seterusna, sehingga Kanjeng Nabi nanya kana Jibril, ya Jibril, dosa naon eta manusia sewaktu di alam dunyana? Cek Jibril, qala hadza mislu akilir riba, bahwa manusia anu ngambang dina kali getih, kali darah, kali nanah adalah manusia anu tukang ngalebok duit riba, manusia anu tukang ngalebok duit rentenir, manusia anu tukang ngalebok duit bank keliling. Tah, ayo, tidak ayo wah, ayo wah, orang jamnya. Tapi nggak ada banget nah, boleh panggil ada yang pakai itu naik marencos. Kamari, kula reksa mah kula mulut ka warung kula hayang ki mampir di masjid Sigaki aya aula ta masjidnya.
tas kita itu bukan bisa sama ke baju koneng-koneng burung-burung hedo-hedo masuk ke seragam banget para roti alis guna mahal gitu kayaknya apa yang bisa gitu katanya gak pula kan lelah gitu gitu syukurnya gitu dari barat gak apa-apa tapi mereka mesti gak perlu putih dasar sikat dong gue keladi inti pangkala sekolah meta kermaca gitu ya kermaca selawatan qala al-badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'an lillaida pangbarasa barang di deketan pukul halus sidakap jangan lima baris sumpah nasabah saya berjanji naon eta jorig sanajan eta bang syariah ngedol sara sakali riba oi wong kubang tengah denge bagi manusia anu ngelebok duit riba manusia anu tukang ngelebok duit bang rentenir yo sanajan bapak-bapak kasep bajuna bagus samping baju PC bagus ibu-ibu sarua baik gelis bajuna bagus mukenana bagus ibadah berang saberang penting sapeting sholat duha teka tinggal tahajud teka tinggal tapi semasih ngalebok duit riba cuma sah sholatna tapi kosong nu diterima karena naon karena ngalebok duit riba ngalebok duit rentenir ngalebok duit bank keliling tanya icana kiai cana keras amat lain keras kulama iya ngomong hukum iya hukum Allah dan hukum Rasulna atau kulama anu hak dibejakan hak anu batil dibejakan batil lamun orang dia aya rentenir marah kita ka dia carekan atas si Haji Wawan kunaon ngundang aing gitu tak iya hukum ari geus dibejakan mah nek dipake mangga teu dipake sabodo tapi ulah kagabah lamun manusia masih ngalebok duit riba sanajan ibadah barang saberang peting sapeting kosong Allah nu diterima cenah jado aku lah diijabah bae eta mah lain diijabah istijron dibereku Allah bari babanting tah jeung dia kitu bahasana tah he cenah kiai kitu amat ngomong atuh ieu mah hukum jing nek dikukumakeun ge tetep hukum Allah kudu disampaikan ku kula terus kumaha cenah solusina gampang solusina peting hudang ngalaudu salat tobat geus salat tobat lobakeun istighfar kana kanjeng istighfar ka Allah astaghfirullahalazim min kulli dzambin alimin wa atubu ilaih lobakeun maca istighfar setelah kitu lobakeun maca sholawat nabi karak muntang ka Allah ya Allah Gusti kula hampura dosa anu gede dosa anu letik dosa nu dihaja nu teu dihaja hampura abdi tos ngalanggar hukum Allah ngadahar duit rentenir saking butuhna tah geus kitu dibayaran geus dibayaran ulah nyokot deui insyaallah selamat dunya selamat akhirat tapi ieu mah tobat nyaho hukum tapi jojong bae ngalebok duit riba eta percuma ibadahna kosong kabeh hakan ku dia kabehanta di mana dalilna isok nanyakeun dalil jelema malin dalilna adalah dina kitab Durratun Nasin babna bab salat berjamaah didinya ayat 10 manusia teu diterima salatna di antarana salah satuna manusia anu ngalebok duit riba tuh kadangnya tah kan lumayan geus nya hukumna mah lain
Tangges ulah nyokot-nyokot deh. Iya politik budak kafir ji bisa nyoma. Kenapa orang kafir mempolitiki karena orang model duit model gitu? Karena budak kafir nyahun dengan mistis orang Islam. Islam paling jago eta doana. Islam paling hebat doana. Bagaimana menghancurkan doa-doa orang Islam supaya tadi ijabah? Sebarkan riba. Karena riba eta geus dikutuk ku Allah jeung Rasulna, disebarkan ku budak Islam di badog kabeh. Ketika ngadoa urang teu diijabah, buktina naon? Gempa kuari di mana-mana, banjir di mana-mana. Doa budak Islam istighosah unggal berang unggal peting tapi kosong oh diterima karena naon? Lelebokna lalaora. Tah. Karing eta ungklek bae. Nah, nya gitu tah. Lanjut. Tarik sis. Teu kabelah ditu nyangkin heuras ieu. Teuing. Waduh, hiji. Sedangkan urang ini semolotot-molotot bae kana aing. Cenah koeng balik menek dicegat yang ling Dharma. Ih, sabodo. Si Haji Wawan ulah marah kana aing. Tah maneh nu ngondang kana aing. Tanya Kanjeng Nabi berangkat deh. Set. Dijalankan ya. Jalankan ya. Aing minum sprip dia nurutan bae aja mana. Wah aing kabita bae. Kanjeng Nabi didinya ngadele di perjalanan manusia anu keur ngabentur-benturkeun huluna. Summa ata ala qaumin turda'u ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat wala yafturu anhum min zalika syai'un. Kanjeng Nabi ngadalah manusia anu keur ngabentur-benturkeun huluna. Di kala hulu dibenturkeun jebret, polo acak-acakan, organ tubuh hancur. Kitu jeung kitu ngajerite jadi deui kitu jeung kitu seterusna. Sehingga Kanjeng Nabi nanya kana Jibril, ya Jibril, eta pagawe naon eta sewaktu di alam dunyana da model kitu? Cek Jibril, qala haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah, bahwa manusia anu ngabentur-benturkeun hulu di alam akhiratna sampai ke hancur adalah manusia nyaeta selalu berat nek ngalakukan sholat fardu anu 5 waktu. Tanya ketika aya bedug hulap komo subuh-subuh mah adana aki-aki pisan modar enggak simbut ditarik tah teu salat teh tahu gitu pagawean teluk salat subuh tah nyaho teluk salat geus lamun jam teluk salat gitu bahkan di nu teluk salat eta diondang ngariung ge ulah teu meunang diondang ngariung teu meunang ya nu dijero lamun teluk salat ulah diondang ngariung ge ulah zakat ulah dibere sanajan miskin susah fakir teluk salat ulah dibere zakat henteu hak eueuh hak eta mah mantakna urang dia teluk salat cenah nya eta ulina jeung naon bae jeung anjing bae ulina teluk salat ulah diondang ngariung makruh diondang ge kitu teu bedana bikang tah saruana jeung bikang lamun hees make calana eta makruh saroba. Hai belaga apa awewe tah lamun hees jeung salake nya make calana makruh naon masalah pijeng keleun mantakan urang lamun hees jeung pamajikan buka teh segitiga tah aing mah hewang adeleuna ge kitu teh sarua mantakan ibu-ibu awasnya hees jeung pamajikan sarua bae tah ulah ulah make calana buka geus porosotkeun bae nangkarak nu lega kieu bah nah ngomong kana salaki tah Kak nek kumakeun teh ku dia barang aya salakina ampun aing ampun ampun anu salakina nyembah kadinya
Sanajan kumisna gede ngadele eta letoy. Letoy jeung kumis gede dak pokona mah jawara bu. Sakitu ngageremna gede mah. Barang kana pambajikan mah nya. Letoy ngadele eta mah. Pan aya urang ditu nya urang ditu urang kontrak. Eta maneh pasya jeung pamajikan. Guys, ayo naik balik. Aing mana balik. Cek maneh tanya, aing mana kabur. Pamajikanna pinter, asup ka kamar. Barang asup ka kamar main tata ranjang make kutang doang jeung sempak. Bulak-balik ka pawon deui, ka jero imah deui, tanya ka hareupeun manehna. Eta ditanya ku pamajikanna, "Kak, cenah kakana kabur?" Teu nya, kabur ulah nya cenah. Teu sida. Ngadara si eta mah cenah aing kabur ulah cenah nya. Aing lempang ulah cenah nya. Ih, bolongonya. Nah, gitu eta. Atuh geus pokona ngade eta mah leuleus. Lemah. Geus pokona mah salat. Nya. Nu ade salatna. Geus pokona lamun aya di dieu jam tok salat. Ulah diondang kanu pae ge ulah. Nyalatkeun ulah sama proyek santri tamanya. Ulah geus jojong bae ulah diondangan kitu. Kita tahlil ge teu meunang jam tok salat mah. Makruh. Gitu geus santri bae mantakan kula keur di pondok teu taji. Kula mah keur mondok hareun jasa. Hareuna kumaha lamun aya aki-aki lewat. Yo dak ceng-celengan urang ya. Ceng-celengan sebutna ge. Keur di pondok yang aing ngadoana ge ya Allah, muga-muga sapoe paeh 4. Wong proyek na tadang deui. Waduh, aing nyirikeun bae tanya sakampung eta aya aki-aki 4, 5, 7 namanya. Cek aing nu mana heula nu paeh nya. Aduh aing. Terus Kanjeng Nabi berangkat deui. Ketika berangkat Kanjeng Nabi di tengah perjalanan ngaeta aya ambon-ambon wawangian nu luar biasa. Sehingga Kanjeng Nabi nanya kana Jibril, ya Jibril, iya wawangian saha? Cek Jibril, iya adalah wawangian Siti Masito, pembantu Fir'aun, wanita yang soleh, wanita yang soleha, berbakti terhadap Allah dan Rasulnya, berbakti terhadap suaminya. Kumaha ciri-caritana Siti Masito? Endek digodog ku saha? Ku Fir'aun kekencengna aya gedena salembur ieu mah bohongna. Geus pokona gede bae. Begitu nek digodog cai ngagoplak-goplak di dinya manehna boga anak orok keneh 3 bulan keur diais. Ketika eta Siti Masito kita ngancolok kadinya inget kana anakna karunyaeun kana si anakna. Eta si orok bisa ngomong. Cek si orok, ya ummah wala tataqasi fa innaki alal haqi. Ibu, ulah mundur, ulah sieun ngecemplungkeun maneh ibu karena im alal haq untuk membela agama Allah, iman ka Allah. Ngancolok, begitu ngancolok sengit breng luar biasa. Iya Siti Masito adalah awewe beriman, awewe takwa, jelema takwa eta awewe bakti kana salakina. Di mana di antarana pagawean Siti Masito yang bakti terhadap suami, Allah takhruja firasyahu, ketika eta salaki ketika malam pertama, malam kedua jeung peuting saterusna salaki eta sare teu ilok si awewe ninggalin tempat sare salakina. Itulah pagawean Siti Masito. Siti Masito malam keur sale atuh salaki sare di baturan gitu nya. Lamun awewe iman ka Allah terus iya termasuk solehah, ulah sok ninggalin tempat sare salakina gitu ta. Ya Siti Masito lain urang dia Siti Masito. Lamun salah keur sare baturan, lamun umpamana magrib kereng ngementanya ka mementa salaki turutkeun tuh. Naon masalahna? Lamun ieu si salaki menta kana pamajikan mentana magrib teu diturut, eta si awewe bakal dibenu ku Gusti Allah serta dilaknat ku 70.000 malaikat sampai ka subuh. Lamun si awewe ieu si salaki mentana isuk teu diturut
ku pamajikan eta si awewe bakal dibendu ku Gusti Allah beserta 70.000 malaikat sampai ka magrib. Lamun salaki masih merengut bemarah bae berarti awewe ieu masih dilaknat bae. Bagaimana praktekna supaya salaki urang marah? Gampang, mandi urang jeung cai haneut supaya dakina muruluk. Enggeus daki muruluk langsung urang make bedak 5 lapis, lipen 3 pabrik, karak kamar disemprot seret sengit urang semprot ku minyak wangi cap duyung mimiti nyemprot di dia lah ta seret seret laju di dia kade seret datang ke dia kebal seret 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 nah nu kebalnya karak buka lawang calukan kang kemod kemon cek kang kemod oh lala tah geus taleungit teh dilaknat. Itulah pagawean Siti Masito laki apa awewe anu beriman taat kana salaki itu gitu. Nek boga duit nek henteu ayo yang penting urang takwa ka Allah iman ka Allah. Ima boga duit daek ngalayanan teu boga duit enggeus wih hees jeung salaki ruwag rawi yeuh naon buuk bau minyak letik oh bener nah komos bukan anak opat mah tembok geus pada rempag teh agen ranjang geus karena kini bae es muruluk deui teh tembok aduh make baju ruwag rawi kutang loba tai reungitan kacau tarik sei kacau jasanya atuh sekalian ibu-ibu mesen kana salaki ka Singapura behan anu bagus anu remotan sekalian sekali asup dipake ku salaki tinggal mencet plak ngebuka tas dipake tutup deui pencet tep nutup deui lamun keur dileuweung atuh bukaan bae kitu nya pencet plak muka deui keur dileuweung barang kabeneran men remote nak kacekel ku anaknya wah tuh dik kitu atuh di bak bik buk kacau oh jengnya aing mamikiran eta lamun BH aya remotan kumaha tanya rada mikiran aing rada mikiran aing pencet kitu plak kulalaunan barengnya pencet nutup gitu ngan eta lamun pencet ku anaknya plak di dia ngamuk pok oh kacau Kanjeng Nabi berangkat ketika Kanjeng Nabi berangkat ngadele manusia anu keur nyakaran awakna kukuna dijieun dina tambaga neraka jahanam ieu kuku sorangan ngorowotan kana awak sorangan sakali nyakar banget hancur dada hancur robek bari ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat begitu dengan kehancuran tersebut manehna enggeus mah nyakaran sorangan hancur sorangan ngajerit sorangan teu bisa dicegah sehingga Kanjeng Nabi kananya kana Jibril ya Jibril eta pagawean naon sewaktu di alam dunyana cek Jibril bahwa manusia tersebut eta anu model gitu sewaktu di alam dunyana itu adalah tukang ngadahar kesang batur anu magawe manehna anu tukang motongan gaji batur anu capek manehna anu ngalebok batur anu capek manehna anu korupsi tah eta pagawean manusia di alam dunyana tukang motongan duit batur itu termasuk di akhiratna bakal ngarusak awak sorangan ku awakna sorangan tanya tudang tuding begitu manehna ngalebok batur nu capek batur nu hajaran batu nyen jalan jebret dipasangkeun digaji sabaraha digaji sapoe 100.000 nu dibikeun 50.000 nu 50.000 dilebok ku manehna tah eta manusia model kitu nah jaminana neraka bakal ngancurkeun ku awak sorangan aya model kitu di aya bakal ta model kitu
kulit tangkil ngalah tangkil terus ngalah tangkil ngomong nama diupahan kuari diengke-engke sampai 1 tahun tadi upahan eta juri kita jelema model kitu eta agak gampang gesang batur nukang batur mah saminggu sampai 100.000 batur mas ngitung berarti engkieu saminggu menang gaji 700.000 barang dibere kococot 100.000 pangbarasana bareng pamajikanna eueuh beuteungan eta sarua bae boga beteng boga anak boga pamajikan ngatokeun dina pagawean eta ulah sok ngagampang kesang batur ieu mah kesang batur digagampang pangbarasana beureun ting bating gila aing mah tah engke mah ngadeuleu jam atuh ieu mah pan jam boga kula ieu mah handphone boga kula di deuleu ku mata aing atuh naon sararewot geus sajam ya geus sajam kula geus saramah ya berarti kan batin secara mama sajam doang ya sajam doang batin secara mama hayang ilmu teu hayang buka handphone kabeh buka kuaing ndek dibere wiridan padang ati cang hate doa cang hate gara-gara dibuka handphone dibuka kabehan engke lamun nu teu boga handphone kana tuliskeun nya kana dituliskeun mana ulah nanya ka ulah deui kan ayo dibuka turutan ieu doa supaya otak urang cerdas pamajikan urang cerdas terus anak urang ngawin ngamakeun bakal cerdas koma ieu kiai nu boga santri bakal emunah manfaat dunia akhirat cerdas ya bismillahirrahmanirrahim turutan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamidi wala tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum amin baik baik Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamidi wala tadurruhum wa waffiqhum bi ta'atika warzuqni birrahum amin balik sekali Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamidi wala tadurruhum wa waffiqhum bi ta'atika warzuqni birrahum amin dibaca tas salat 3 kalinya supaya otak si nong cerdas lamun yo ibu-ibu kena dari awe anu soleha amin terus parawan dari awe anu soleha boga salaki soleh nu boga santri ya insyaallah bakal dipasang ilmu manfaat dunia akhirat amin mangga diamalkeun di bacana tas salat 3 kalinya sakieu bae nya karena kulana lelah istirahatan jadi semua berangkat gitu lagi ngan doana sehingga pasien kuat tadi karena dengan agama Allahnya jadi panggung lah apa pernah diteluh ragamna panggung ulah Gusti ya Rabbi sampai dek utah getih ngalaman diteluhi ke ceramah yuk sampai sawara yuk ayah meneluh leungit yuk karena panggung perubahan gede Allah blok baik iya perjuangan ceramah itu gak apa tinggal batu mana jangan aman baik hari pulang tinggal depan jalan baik bisa boleh jangan kita mencari negara apa yang lain hukum tadi sampai ke bos kita berapa di alam baik sama kiai naon hari gitu kabe sama kiai atau bagus mah bagus namun gitu kabe kiai lalu kusana nyampaikan dengan sebenarnya
karena Allah sanajan teh pabalata santri ribuan bikin barang penting lamun Allah nunah dimungkar iya negara bakal digulung ku Allah karena kamaksiatan bakul langit riba bakul langit rentening antilau baik tapi lamun orang dibahas deh lain nyingsengan karena hukum Allah nu pada akhirnya manusia aron iya mah kabeh amar ma'ruf polisi amar ma'ruf abri amar ma'ruf kabeh amar ma'ruf tapi nahi mungkar na mana sanajan kiai pabalatak abuya pabalatak ieu nu amar ma'ruf tapi nu nahi mungkar Allah nu ngabarantas kana kamaksiatan nyabodokeun kana minum-minuman nyabodokeun kana nu ngadu kotok nyabodokeun kana judi nyabodokeun kana manusia mabok-mabokan berarti sanajan kiai pabalatak santri pabalatak dikir barang sabarang penting sapenting tetap cek Allah tugas dia teu selesai dihancurkeun kabeh karena naon karena dasarna dia nyicingkeun kana maksiat karena eta eta judul nama lain kula magalak karena kudu aya nu nahi mungkar aya nu amar ma'ruf aya nahi mungkar siga Habib Rizik eta Habib Rizik lurus bener nahi mungkar bener karena naon aya tugas masing-masing tuh nu amar ma'ruf itu aing nu nahi mungkarna anu dibagi-bagi masing-masing polisi jeung abri manehna nu ngamankeunna tugas manehna boga tugas laksanakan tugas kula tugasna nyampaikan nahi mungkar kudu disampaikan aya nu amar ma'ruf sika pengajian di masjid amar ma'ruf bagus kula nu bagian nahi mungkarna lamun kabeh model kitu terus saha anu nahi mungkarna hancur ya Gunung Karang bisa hancur pangbarasana Gunung Karang itu hirup makhluk Allah cek Allah hei Gunung Karang eta budak Kubang Tengah ngadu kotok bae eta budak Kubang Tengah judi bae budak Kubang Tengah tuh main bae cenah di leuweung tuh budak Kubang Tengah mabok-mabokan bae cek Allah karena di dia awan nu nyaraman hoi Gunung Karang dihancurkeun ku aing tinggal kitu doang ku Allah tik bae hancur nyorosot ka dia modar kabeh urang dia mentakan iya di dia orang bagi-bagi tugas guys karena penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atuh geus sakieu